Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Yesus ngumpulkeun murid-muridna anu 12 urang. Tuluy dipaparin kawasa pikeun ngusir roh-roh jahat, pikeun nyageurkeun anu garering jeung rupa-rupa kasakit. Murid-murid nu dijadikeun rasul nyaeta Simon anu disebut oge Petrus, jeung Andreas dulurna, Yakobus jeung Yohanes, anak bapa Zebedeus, Filipus jeung Bartolomeus, Tomas jeung Mateus, tukang mulung pajek tea, Yakobus bin Alpeus jeung Tadeus, Simon Kipatriot jeung Yudas Iskariot, anu engkena ngahianat Yesus. Eta 12 rasul ku Yesus tuluy diutus. Memeh bral, dibere pituduh kieu. Ulah asup ka daerah-daerah anu dicicingan kuno lain bangsa Yahudi. Kota-kota Samaria oge ulah diasupan. Anu kudu didatangan teh urang Israel, utamana pisan mah anu salalasar. Embarkeun yen karajaan sawarga geus meh ngadeg. Anu garering cageurkeun, anu parae hirupkeun deui, anu lepra waluyakeun, anu kasurupan roh jahat kaluarkeun roh jahatna. Maraneh meunang ieu kawasa teh teu kudu mayar. Kudu dipake nulungan nu sejen, ulah menta bayaran. Arindi teh ulah mekel emas, perak, atawa uang tambaga. Ulah mawa kantong sidekah, ulah mawa pisalin, ulah mawa tarumpah, ulah mawa iteuk. Sabab nu digawe mah geus kuduna dicukupan kaperluanana. Lamun datang ka hiji kota atawa desa, teangan nu daekeun. Memeh asup uluk salam heula. Salam wilujeng. Lamun pribumina ngabageakeun, salam wilujeng maraneh bakal nerap. Tapi lamun nolak, salam maraneh cabut deui. Lamun pribumi hiji imah atawa kota embungeun narima atawa embungeun ngadenge, tinggalkeun bae bari kebut kekebul tina suku. Sing percaya, dina poe kiamat urang Sadumu jeung Gomora bakal leuwih dipikawelas ku Allah tibatan jelema-jelema di eta tempat. Regepkeun, maraneh diutus teh lir domba nyamperkeun ajag-ajag. Jadi sing waspada kawas orai, sing lemes kawas japati. Sing caringcing, sabab aya nu baroga niat nangkep maraneh, nyerenkeun maraneh ka pangadilan. Maraneh bakal disiksa di imah-imah ibadah. Maraneh bakal dipariksa kuno karawasa jeung ku raja-raja, pedah anut ka kami. Tapi eta teh kasempetan pikeun maraneh mere pertelaan hal kami ka maranehna jeung ka jelema-jelema anu teu nyarahueun ka Allah. Lamun dipariksa teu kudu bingung, kumaha kudu ngomong atawa kumaha kudu nyarita. Geus dina waktuna mah maraneh bakal dibere nyaho kudu ngomong naon. Sabab anu cacatur engke teh sanyana lain maraneh, tapi Roh Rama maraneh. Maraneh anu ngedalkeunana. Engke teh dulur bakal nyerenkeun dulurna keneh sina dipaehan. Kitu keneh bapa ka anak, anak bakal ngalawan ka bapa. Nyerenkeun bapana sina dipaehan. Maraneh bakal dipikageuleuh ku unggal jelema lantaran anut ka kami.
tapi sing saha anu tagen nepi ka akhir bakal disalametkeun. Upama maraneh dikaniaya di hiji kota, kudu nyingkir ka tempat sejen. Sing percaya ka kami, memeh kota-kota Israel kaider kabeh ku maraneh, Putra Manusa geus datang manten. Murid moal bisa ngungkulan guru, gandek moal bisa ngungkulan dunungan. Kusabab eta lamun aya murid anu bisa sarua jeung guruna, kudu geus ngarasa untung. Nya kitu keneh lamun aya gandek anu bisa sarua jeung dununganana. Lamun kapala kulawarga menang sesebutan Beelzebul, komo anggota-anggotana disebutna tangtu leuwih goreng ti sesebutan Beelzebul. Tong sieun ku pada jalma. Hal-hal anu ayeuna katutup bakal kabuka. Moal aya rahasia anu moal kaguar. Ieu omongan kami anu diomongkeun ka maraneh dinu poek. Ku maraneh embarkeun dinu caang. Anu ayeuna diharewoskeun kana ceuli maraneh, kudu diembarkeun ti munara. Jelema ngan bisaeun ngabinasa badan, teu bisaeun maehan nyawa, teu kudu dipikasieun. Anggur kudu sieun ku Allah, anu kawasa ngabinasakeun badan jeung nyawa di naraka. Piit hargana saduit 2, tapi sanajan kitu, moal aya nu ragrag kana taneuh, lamun taya pangersa rama maraneh. Buuk sirah maraneh ge, kumantena geus diitung. Kusabab kitu ulah sieun-sieun. Harkat maraneh leuwih punjul tibatan piit. Anu ngaku dihareupeun umum yen anut ka kami, ku kami ge tangtu diaku di payuneun Ama kami di sawarga. Anu ngangles dihareupeun umum, magar lain anut ka kami, ku kami ge tangtu diangles di payuneun Ama kami di sawarga. Ulah disangka kami datang ka dunya teh mawa karuntutan. Kami lain mawa karuntutan, tapi mawa pedang. Ku datangna kami, anak lalaki bakal ngalawan ka bapana. Anak awewe bakal ngalawan ka indungna. Minantu awewe bakal ngalawan ka mitohana awewe. Anu bakal jadi musuh pangbangetna teh nya anggota kulawargana keneh. Anu leuwih nyaah ka bapana atawa ka indungna tibatan ka kami, teu pantes jadi murid kami. Anu leuwih nyaah ka anakna nu lalaki atawa nu awewe tibatan ka kami, teu pantes jadi murid kami. Jalma anu milu ka kami tapi embung manggul salibna, teu pantes jadi murid kami. Jalma anu ngabelaan nyawana sorangan, bakal kaleungitan nyawana. Sabalikna, anu pegat nyawa lantaran satia ka kami, bakal menangkeun hirup anu langgeng. Anu narima ka maraneh, eta narima ka kami. Anu narima ka kami, eta narima ka anu ngutus kami. Anu daek narima utusan Allah dumeh ka utusan Allah, bakal menang ganjaran sakumaha utusan Allah. Anu daek narima ka jelema bageur dumeh ka jelema bageur, bakal menang ganjaran sakumaha jelema bageur. Anu daek mere nginum sanajan ngancai tiis ka salah sahiji panganut kami nu panghinana, sing percaya geus tangtu bakal diganjar. Sakitu dawuhan Gusti Allah.